Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Adu kekuatan tenaga lapisan tingkat tinggi anu saperti itu tang tue kawilah ngabayakeun pikeun duanana sarua jeung narohkeun nyawana masing-masing dijarungkang sejaga Gunung Puntang bari musirkeun perhatianana ka tempat lumangsungna tarung harita ngomong dina jero hatena. Alah kekuatan ilmu Sidang Bule bener-bener hebat di luar dugaan aing. Manehna wani ngadu kekuatan tenaga lapisan tingkat tinggi. Aing teu bisa maju ngabantu ieu. Sabab keur nyadangan tatur jero tarung adu kekuatan tenaga lapisan tingkat tinggi. Jelas bakal ngabayakeun kasalamatan jiwana masing-masing. Mun embah jalu gangsa leuwih kuat ti Sidang Bule. Sidang Bule tangtu bakal ngacengkang roboh kitu deui sabalikna. Tapi mun tepikeun ka kakuatan tenaga lapisan tingkat tinggina saimbang, duanana bisa paeh babarengan. Aduh, aing teu bisa nebak saha anu bakal unggul teh ieu. Manggali ge sarua ningali kana kajadian anu kelumangsung hatena jadi salempang. Inggih Sidang Bule anu bakal kasoran jajaten ku anu jadi lawan. Manggali ngageuna ngomong sorangan dina jero hatena. Alah, menjadikan tegang, menjadikan selempang juga ini teh. Aduh, ngabandungan pertarungan seperti ini mah. Sebab jelas ini mah pertarungan tingkat tinggi yang sudah yang susah untuk ditebaknya. Siapakah yang akan unggul? Ya mudah-mudahan saja Nang Bule yang unggul Barat Cakranya berapot gak nuhunkeun pidoana di sadayana ieu untuk kemenangan Nang Bule. Kalau tepikeun ka Nang Bule yang eleh jajaten mah alah akan cilaka semuanya ini mah ieu. Sedengkeun anu keur tarung adu kekuatan tenaga lapisan tingkat tinggi harita kajadian saterusna tetelah henteu saukur sapasang leungeun masing-masing anu napapageuh ting gleter. Tapi badan Nang Bule jeung Mbah Jalu Gangsa ge jadi pating gleter. Akhirna adu kekuatan tenaga lapisan tingkat tinggi teh tapi kana puncakna harita Nang Bule jeung Mbah Jalu Gangsa tinggal ro kaget patrembalan. Sapasang suku masing-masing anu ngabresek kana taneuh garing teh jadi marecat dituturkeun ku ting carangkangna ka tukang. Nang Bule jeung Mbah Jalu Gangsa cilaka janah. Mbah Jalu Gangsa ngagero kaget bari ngajengkang ka tukang. Kaget aing anjir. Nang Bule ge ngagero kaget bari ngajengkang ka tukang. Harita kayan Mbah Jalu Gangsa ngajengkang ka tukang terus ngabangkeung munur sababalengkah ka tukang. Sedengkeun Nang Bule mah
harita teh ngajengkang ka tukang tapi langsung bisa mancuhkeun deui tangtunganana. Ningali Mbah Jago Gangsa anu ngabangkeun mundur sababa lengkah ka tukang, harita nang bule langsung ngajelak maju narajang kanu jeung lawan. Mbah Jago Gangsa anu keur dadalig degan jadi kageteun oge ningali nang bule anu masih keneh mampu maju narajang. Sedengkeun manehna mah kakuatan tanaga lapisanana geus kakuras dina mangsa adu kakuatan tanaga lapisan tingkat tinggi. Mbah Jalu Gangsa geus teu bisa nyingkahan jeung ngabendung datangna panarajang lawan. Darig deug datang panarajang nang bule. Sapasang leungeun pilih genting ngahantem dada lawan. Jolerat saksu kebrot gas. Oh buah aing aduh. Mbah Jalu Gangsa ngageronahan ka nyiri bari badanna ngajengkang reab ka tukang. Tina bibirna muncrat kaluarkeun getih hirup lalamaran. Mbah Jalu Gangsa geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badanna. Jengkang koleab kedebut Mbah Jalu Gangsa rubuh ngababangkang maring lemah sedengkeun nang bule mancuh dina tangtunganana. Ningali kana eta kajadian Ki Jarungkang sejagal Gunung Puntang molohok bengong mata simeuteun. Ngarasa kaget anu lain dikieuna manehna meh henteu percaya ningali kana eta kanyataan. Mbah Jalu Gangsa anu jadi guruna anu ngagunakeun kakuatan ilmu pamecat nyawa bisa dirubuhkeun ku nang bule. Ningali nang bule aya dina kaunggulan manggali ngagajeng luncat. Terus muruk nyamperkeun ka tempat nang bule. Sangeusna deukeut terus ngengklak hut head sorangan. Bari ku ngarasa suka jeung sugema hatena. Gimana sal? Alo si Kasep. Aduh, Pak Sulimbang. Blak utak ente kelecis. Pak Sulimbang kelecis. Nut gerga. Bang. Tundang kacing tuh. Ninglang kelecis. Lak inggang. Cuman ini ente. Aduh. Ya mah. Lumpak emplud. Kelecis. Ahai. Alah. Putu Sirawing memang hebat. Aduh, Mang tadi mah menjadikan tegang. Tidak apa itu mus-musan, nang aslina. Pembandungan pertarungan yang berlangsung. Aduh, salempang keketegan. Bujur gaya hitu tu paruguh wak-wek-wak. Aduh, saking ku tegang-tegangna. Akan tetapi sekarang suka dan sugema hate ninang. Sebab nang bule Putu Sirawing aloku mampu ternyata mengungkulan dan merubuhkan lawan. Pak Sulimbang emplud. Pak Sulimbang kelecis. Gergel set tang. Aduh nang, thank you nang. Alah, semangat terus nang. Aing memang kudu bisa ngarubukeun si Jalu Gangsa Mang euy. Tuman tah Mang Keluk teh. Wah, nyapekeun aing wae anjir teh. Masih keneh untung ku aing teu dipodaran oge. Bubuhan aing nyepeng kana amanat ti aki aing Sirawing. Lamun teu kitu moal ku aing tah dipapejet ku aing mah tah. Manggali ngarereta lebah Ki Jarungkang anu masih keneh ngahuleng bangun anu keur bingung. Terus merhatikan Mbah Jalu Gangsa anu masih keneh ngagoler cacan bisa koneal hudang. Hai. Kamu mah tidak mendengar apa yang aku katakan Jalu Gangsa? Lo mah. Aku kan sudah mengomong sama kamu. Menjadikan jangan berharap akan menang kalau bertarung melawan Aloku si ganteng, bertarung melawan nang bule Putu Sirawing. Ya, bukan enteng-enteng bro. Hai, sekarang terbukti kan kamu yang akan membinasakan nang bule teh malah sekarang menggoler.
tak berdaya lagi. Hai, gua bilang apa lo? Kamu Jalu Gangsa dan kamu juga ya Jalungkang, si Gede Hutang, si sok resep ngabebetot kutang. Kamu berdua sudah jadi pecundang. Coba sekarang apa yang bisa kau lakukan berdua? Apakah masih mau menghalangan sama aku Danang Bule cucuku Aloku yang akan menolongan membebaskan Nyi Mas Sesmiati? Tak berdaya kan ya? Makanya lo jangan sampai menimbulkan pica capeknya, bro. Ya melapis enggak? Ki Jarungkang teu malire kana caritaan manggali. Harita gancang nyamperkeun ka lebah tempat rubuhna Mbah Jalu Gangsa anu jadi guruna. Sedengkeun manggali harita ngareret kanang bule batus nyarita. Keadaan sudah kondusif nih ya. Keadaan sudah begini ya, kita sekarang mending langsung aja Nang langsung masuk ke gogobrognya si Jalumpang Nang untuk menolongan Nyi Mas Sesmiati saja ya Nang ya. Gimana Nang? Nah, hei Jalu Gangsa, pokoknya mah ye hakan rasakeun ku maneh sia. Maneh jeung si Jalu Rungkang geus meneyang batik cenah ngajengkang. Pokoknya mah mal bisa dihalangan deui aing rek nulungan Resmiati. Maraneh duaan geus nyandangan catu di jero dihajar ku aing nya. Hayu urang ka jero gogobrog si Jarungkang we Mang Hayu Mang, urang ningali ka Resmiati. Nang Bule jeung Manggali harita terus maluru ka imahna Ki Jarungkang. Samemeh asup ka imahna. Harita Nang Bule kayan dirina robah nolomade. Dina karakterna eyang buana putih. Sedengkeun Ki Jarungkang anu deku digigireun Mbah Jalu Gangsa. Anu jadi guruna anu masih keneh ngagoler tacan bisa ngoneal hudang. Harita Ki Jarungkang si jagal Gunung Puntang negerakeun kakagetna jeung kahanyeluna hatena kanu jadi guruna. Kenyataan anu meh teu bisa dipercaya ieu mah ye. Mbah Jalu kekuatan ilmu pamecat nyawa tetela bisa diungkulan ku Sinang Bule. Urang bener-bener nyandangan mewirang ieu mah Mbah Jalu tuh. Urang duaan bisa eleh jajaten ku budak satepak. Ari Sugante moal kawas kieu kajadianana ieu teh. Mbah Jalu Gangsa bari jeung sumengirahan ka nyeri harita tur carita. Deweke jali amekan diri sorangan ieu teh. Sabab kekuatan ilmu pamecat nyawa tetela geuling teu mampu ngungkulan ajen pangartina Sinang Bule. Bener Ungkang deweke teu mampu euy. Deweke sarua hanyelu anu lain di kieuna. Anu jelas Sinang Bule memang boga kekuatan ilmu anu leuwih punjul euy. Ieu kanyataan geus bisa dibantah ku urang duaan Ungkang. Dewek teu nyangka sasangobuk oge. Sinang Bule insuna Sirawing cacakan budak keneh geus boga kamampuan anu hebat. Gagal ieu mah. Gagal sakabeh rencana urang teh, Mbah Guru. Teu nyangka bakal kieu akhirna geuningan. Urang duaan kalaka pada nyadangan tatu di jero. Kabeunangan ku panajangna Sinang Bule. Si Resmiati dibawa balik deui ka kolotna ieu mah. Aduh, kacau pokona mah. Cek dewek ge ieu kanyataan kudu ditarima ku urang Ungkang euy. Da geus kumaha geuningan.
Aduh, muntong nyalakeun ka dewe kungkang. Dewe kitu nyangka bakal nandangan kawas kieu. Hasok bantuan dewe ayang hudang ungkang ya bisa udang-udang acan alah. Mbah Jelu Gangsa dibantuanku Ki Jarungkang ngonial hudang terus diuk dina kayaan masih kene ngarasakeun ka nyeri gina lebah dadana anu kabeunangan ku panarajang Nanang Bule. Sedengkeun di jero imahna Ki Jarungkang harita Nang Bule jeung Manggali anu geus aya di jero enggona Nyi Mas Sesmiati. Harita ku Nang Bule Nyi Mas Sesmiati dibebaskeun tina pangaruh panglumpuhan. Nyi Mas Sesmiati negrakeun rasa panuhuna ka Nang Bule jeung Manggali anu geus nulungan dirina atuh geus kitu mah tuluanana terus kaluar ti jero imah. Mbah Jelu Gangsa jeung Ki Jarungkang sejaga Gunung Puntang ngan saukur bisa merhatikeun ka lebah Nang Bule jeung Nyi Mas Resmiati anu lempang teu heula dituturkeun ku Manggali mangsa arinit ninggalkeun eta patempatan. Duanana ngan saukur bisa ngarahu dina jero hatena. Ngarasa hanyelu anu ini kieuna sabab sakabeh rencana geus digagalkeun ku Nang Bule. Caturkeun harita di kampung kahuripan dina poe eta Rasanti jeung Sandika ngayakeun riungan dadakan di jero pasangrahan Darmayuda. Harita Ki Buyut Debleng jeung si Banteng Bulung katut aceng jeprut malah Radite ge si Topeng Mayit milu kana eta riungan. Rasanti anu harita keur cumarita. Langkung Cipayun ngaturkeun nuhun ka Wadite anu dina dinten ieu nyase pangintennya tiasa ngiring riung. Pangna abdi ngayakeun riungan dadakan teh memang sih aya anu kedah dirugikeun. Nu aya hubunganana sareng Amarawing. Simkuring aturkeun nuhun sakali deui ka sadayana anu tos sami-sami hadir oge non teh aya dina riungan ieu mudah-mudahan nyana kamangpaatan kang urang sadaya. Radite si Topeng Mayit neutup ka Rasanti baritus nyarita. Alah, ampura wage ieu anti. Kakara bisa ayeuna milu kana riungan. Da puguh nyakit tukang ngaranan. Ari tebih mah. Dina nulungan anu gering teh aya kalana kudu datang ke tempat anu jauh. Sabab anu hayang diubaranana memang geus panakayanana. Jadi kumaha maksud hidup teh? Aya hubunganna jeung Amarawing kumaha cenah ieu teh? Si Banteng Bulung melu nyambungan kana caitana Radite si Topeng Mayit. Wah, nganya bener, ngayang hubungan neon gitu. Ngejengkang awing-awing maksudan Rasantian teh. Cinghok cobra dijelaskeun we. Terus nerang. Ngosok jang di mamanasaran lamunan ngaya hubungan anak ngejengkang awing-awing mah. Bener henteu Ki Buyutan si cobek belutan. Oh benar kitu teh euy. Eta ilaing mah diperhatikeun ku dewek. Katingalina teh siga anu keur
ngemu rasa kasuka jeung kabunga geningan Surika euy. Sok gancang jelaskeun Santi. Dewek hayang geranyaho ieu teh. Janten kieu anu pada didugikeun ku abdi teh. Tadi wangi abdi nyimpen tepang sareng pun Bapak Amarawi. Anu lemutan ka dari abdi ngeunaan janji abdi sareng Kang Dika. Anu kantos pada kedalisan turah pada aya dina kasapukan. Di mana barisan Darmayuda aya dina kaunggulan mangsa ngagempur anu jadi musuh. Abdi duaan bade salametan ngaresmikeun hubungan ngalaki rabi. Saur Amarawi teh di mana pihak Paguron Lintang Jagat ngalaksanakeun pesta pangantenan anu dibarengkeun sareng acara sayembara adu jago. Abdi sareng Kang Dika ge kedah ngalaksanakeun salametan rendengan pangantenan. Sakumaha anu dijanjikeun ku abdi duaan. Dina waktos anu katukang mung anu masih keneh bingung keur abdi mah dugi ka ayeuna asa can nguping atawa kengeng laporan ti Kang Entis salaku Talik Sandi ngeunaan pesta pangantenan kitu deui sayembara adu jago anu dilaksanakeun ku Paguron Lintang Jagat. Tumali sareng eta abdi sareng Kang Dika neda pamandang ti sadayana ngeunaan anu didugikeun ku Amarawi sok sanaos mung dina impian. Sandika ngareret ka Radite si topeng mayit baitus cerita. Manawi wadite tiasa masihan pamandangan wa ngeunaan naurupi anu nemetos didugikeun ku anti Radite si topeng mayit ngabagikeun heula paneutupna ka Santi jeung Sandika tilila terus cerita. Ari keur wa pribadi mah boga kayakinan sok sanajan bapa hidup saukur datang dina impian. Tapi anti ge kudu ngarti anu jadi bapa teh lain jalma sambarangan anti. Malah geus tepi kana tahapan puncak elmuna. Jadi ceuk wa mah anu kaalaman ku anti lain saukur impian biasa. Bisa jadi memang ngingetan, ngelingan kana jangjina anti jeung Sandika. Malah keur wa mah jadi boga pamikiran rangkepan anu matak anti jeung Sandika kudu ngalaksanakeun eta janji dibarengan jeung kayaan anu dilaksanakeun ku Paguron Lintang Jagat. Pikeun kalancaran pamaksudan pihak urang. Sabab ku ayana waktu anu sarua pihak musuh ge moal bisa ngalakukeun tindakan ka pihak urang. Sabab sarua keur pada ngarayakeun kagiatanana atawa ngayakeun kagiatanana. Kitulah hari ceuk pamikiran wa mah anti. Kibeut debleng melu nyambungan kana caitana Radite si topeng mayit. Oh, bener eta pamikiran ilain teh di teh euy. Pamikiran dewek ke sarua kawas kitu. Malah keur dewek mah satuju pisan mun Santi jeung Surika bisa sagancangna salametan. Pada puguh ngapoe teu weleh gegentetan babarengan. Paingan paroman ilaing hegar kawas kitu Surika euy. Oh. Nah kedewek mah syukur we bagja.
Coba kumaha cek ilaing teng euy. Wah. Ngali keremangan teng mah surua ngejeng mamikiran Kang Ditean. Aranan Kang ngawing-ngawing datangan dina ngimpian mah jelas mudu dipercayaan. Hanu mantrak sanajan ngurang ngacan memang atau can menang laporan ti telik sandian ngeunaan kangayaan perkembangan di paguron lintang jagatan perihal pesta mangantenan ngejeng sayembara adu jagoan. Ngecek manganten mah mercaya pisang nu dicaritakeun ku Kang Awing-awing teh surua ngejeng kanyataanana ngeunggeus calangapan gitu geuning. Da sok arek ngomongan naon ngaceng sang kitu geus calangapan cika bayawak rek ngomongan naon. Jangan serang lu disawakeun jeung bayawak lu anjir. Terus terang pemikiran pendapat Aceng memang mengarah ke dinyata benar tuh. Terus terang di mana berlangsung acara pengantinan mah ya bakal berjalan lancar lah, is okay. Benar tuh. Terus terang mun tepikeun ka aya anu ganggu atawa ngacokeun, wa Aceng lah di singarabanana terus terang. Kebrek wa Aceng terus terang tuh. Benar tuh. Sebab keracengnya kan tepikeun ka Irhawai kan marobah Aceng terus terang. Bakal bela Satya ka kulawargana Kang Rawing bener teh. Sawae anu wani ganggu karena naon we acara naon di keluarga Kang Rawing dihadapi lah Aceng terus terang. Sebab kan semua juga sudah pernah tahu Aceng kan jelmana kesun ku sasaha. Kesun ku sasaha asina Aceng mah. Wah, mengus mus keluar dai. Eta teuseunal ku sang saha teuseunal ku sang saha maneh Mang Aceng. Bogaan murid teh memang hebat ti buyutan. Ngeukeun we ngarek lawanan sang saha ngogeh henteu sieun ku sang saha. Kedua da geus bawana kitu teh euy. Nyada sok sanajan dewek sok rajeun naon teh kesel lantaran rada belet dina latihan jurusna. Tapi ke dewek mah jadi tantangan dieu teh. Ilaing teh kudu bener-bener boga kemampuan ilmu silat anu bisa diandalkeun. Balik deui kana obrolan Sanki. Jadi aya ceuk dewek mah pihak urang kudu bisa sagancangna menang katerangan anu pasti. Ti telik sandi teh. Nah benar di paguron lintang Jakarta bakal ngalaksanakeun pesta pangantenan dibarengkeun jeung sayembara adu jago. Kitu tah Rasanti. Rasanti imut bari terus nyarita deui. Hatur nuhun ka sadayana anu tos ngiring mairan kana naon anu didugikeun ku diri abdi. Memang leres abdi sareng Kang Dikage kaduh emutan anu sami kasumpinan pun Bapak Amarawing dina impian teh sanes pung saukur ngimpi biasa. Namun pikeun ngayakinkeunana engke urang baris aya katerangan anu pasti ti Kang Entis selaku telik sandi ti pihak urang. Geus kitu we diparengkeunana. Harita telik sandi Kang Entis aya datang. Anu saterusna milu kana eta riungan. Harita Kang Entis terus ngajelaskeun ngeunaan lakon gawena salaku telik sandi anu boga tugas nyilidik jeung nimutan kaayaan di paguron lintang jagat. Sandika nu leuwih teu heula tumanya ka telik sandi. Manawi aya warta anu bade dugikeun Kang ngeunaan kaayaan ti pihak musuh urang. Memang leres Den.
Nyimas anti oge ye. Kitu deui kanu sejenna numawi enggal nepangan ka dieu teh Den. Bade ngawatos ngeunaan perkembangan di Paguro Lintang Jagat anu dina waktu ayeuna nyebarkeun embaran ngeunaan sayembara anu jago. Anu bakal dilaksanakeun dibarengkeun sareng pesta pangantenan. Mohon pesta pangantenan Wantini rendengan sareng sinyo John Wayne gitu tah. Rasanti nutup ka telik sandi Kang Entis baritus nyarita. Heula Kang Entis. Coba jelaskeun heula Kang Entisnya. Saha eta Wantini kitu deui sinyo John Wayne teh saha? Anu bakal dipestakeun pangantenan teh. Mohon ngarah lebih jelas we ka abdina kitu Kang. Janten kieu Nyimas. Wantini teh nyaeta incu kakasihna Mbah Buyut Fiku Sarengi. Kutuan Willem jeung Nyai Kintamani dipercaya jadi pamimpin barisan Willem Kintamani di Jaya. Ari sinyoh John Wayne nyaeta alona Tuan Willem. Tujuan pangna pesta pangantenan dibarengan jeung sayembara adu jago nyaeta pikeun ngadatangkeun saloba-lobana para jago jeung jawara anu makalangan di dunia kajawaraan. Salaku patandang sayembara anu kamampuan ajen pangartina bakal diuji ku Sugarba. Minangka tangan kanana Mbah Buyut Fiku Sarengi anu saterusna mah sakabeh patandang sayembara anu datang bakal dijadikeun anggota barisan Willem Kintamani di Jaya. Ku cara kitu bakal lebih gampang pikeun lambahan kekuatan barisan. Sabab patandang anu nolak bisa dipasikeun bakal dibinasakeun. Kitu kayan di Paguro Lintang Jagat teh. Menang sajongjongan mah tacan aya anu nyarita. Ngan dina jero hate masing-masing pada ngaku kana caitana si Rawing anu datang dina impian Rasanti. Anu tetela memang sarua jeung kanyatanana sakumaha anu dijelaskeun ku telik sandi tadi teh si Topeng Mayit anu pangheulana nyarita. Ya ceuk wage. Cek wage naon anti. Nu dicaritakeun ku Bapa Hideuk dina impian teh memang sarua jeung kanyataanana. Sakumaha anu bieu dijelaskeun ku telik sandi. Jadi cek pamikiran wa mah urang kali tinggal nungguan keterangan anu pasti ngeunaan iraha waktuna Paguro Lintang Jagat ngalaksanakeun pesta pangantenan jeung sayembara adu jago teh gitu. Mun geus aya kapastian mah ya urang etang tu kudu naon teh maheutkeun babadawianana. Pikeun ngalaksanakeun anti jeung sandi karendengan. Kitu ceuk wa mah. Wah. Nya bener ngeta ceritaan Kang Ditian teh anu mantrat entisan sang laku telik sandian mudu neruskeun deui tunggasna supaya mihak urang teh meunangan kang terangan nganu pasti samumaha nganu diceritakeun ku Kang Dintean bener henteu kibuyutan. Oh, bener gitu teh euy. Tah, jadi ayeuna mah ilaing wayahna we. Kudu gancang nyelidik jeung ninutan deui tis euy. Ngeunaan kapastian waktuna pihak Paguro Lintang Jagat ngalaksanakeun pesta pangantenan jeung sayembara adu jagona. Geus meunang kapastian waktu namanya pihak urang ge kudu gancang badami anu asap
dina waktu anu sarua nyata Rasanti pangantenan jeung ilaing surika euy. Rasanti ngaret ka Sandika jajaka buah hatena anu direret surti harita terus nyarita ditujukeun ka Trik Sandi. Sakumaha nu disaurkeun ku Ki Buyut sareng Wadite sadayana anu ayeuna ngariung di dieu pada kagungan emutan sareng harapan anu sami. Kang Tis nyaeta miharap tiasa kenging katerangan ngeunaan waktu anu pasti. Pihak Paguron Lintang Jagat dina ngalaksanakeun rencanana. Janten teu aya deui anu diharapkeun ka Jabiti saenggalna tiasa kenging deui wartos ti Kang Tis salaku Trik Sandi. Itu teh Kang Tis. Subuhun katos ku tahu geden. Katos. Anu mawi enggal pangan ka dieu oge nya. Maksud agama terus masihan keterangan mah ya bade terus ngalaksanakeun deui tugas we selaku Trik Sandi. Da kauninga ku Aden sareng Nyimas oge akang mah teu gaduh kulawarga. Anu mawi sanggup ngalaksanakeun tugas janten Trik Sandi ge. Bade langsung pamitan we rupina mah ye. Trik Sandi entis geus teu lade ngobrol harita terus pamitan pikeun ngalaksanakeun deui lakon gawena salaku Trik Sandi nyata nyelidik sarta nginutan ngeunaan kaayaan pihak musuh sangeusna Trik Sandi indit harita